rambutan cenah kade anu maok maneh naik ini tuh lah. Aduh balik gitu tuh, urang mah asing geus bebeja ka Pariji mah tadi gawe cenah sabuy. Asal di dahar cenah. Nah make jeung bohong sabuy sia tanya si Ikram nyobakeun sok. Oh, euy Ya. sabuy. Tadi teh Pariji teh kasih tahu teh tahu nya mihapekeun rambutan bisa anu maok. Ah, teh percaya urang mah kaduan ka mareneh mah. Urang mah tadi nepeuh si Kakang. Cek urang teh ditanya, "Kang, mere rambutan di mana?" Di Pariji cenah. Heuh urang teh ngalawe ka dieu. Komo bebeja urang ge. Sia mah sabuy percaya kasih Kakang. Puguh si Kakang teh budak kamari. Dipercaya sia Oh, mah. da aing teh nyaho si Kakang kitu. Aya langsung we ieu. Urang kumaha tuh? Geugeuh aya yang rambutan tayang nyaho. Sabuy asup kerang-kerang teuing kieu teh. Di bejaan teh. tulangan. Naon sata to? Abung kali saduaan, non sorangan ku aing. Tuani aing tuh euy. Atuh yang ngalai pangalakeun aing tuh. Asli teh bisa naik sia sabuy. Henteu tuh pangalakeun atuh. Euy hayang rambutan. Pangalakeun atuh bisa tuh mana? Naik. Sia mah awak badag jiga tor naik tuh bisa sia mah kubeulina naikkan aweh meureun penyet tah. Ah, itu tuh kuat babadagan gitu ngomong teh. Si Agi sarona